hanapeun pantau belagu pina-pina teuing saya teh aing dikaram di jero jeung hayang dahar hayang ngising sagarupa aing pina-pina teuing wah poe gitu nanti sia teh harita aing keur hees mawa awewe suka ka kamar aing naon sia teh naon maksudna pina-pina teuing gini aya Gusti damang Gus si goblok ka Gusti Gusna cager diuk lan diuk bade menyenang tung wae abdi mah amung jeung dia sia calek mah hayang di dia Gusti ya di dia sia diukna mong aing mah teh hayang hiji jeung kaum duapa Allah eta aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing ya ajik mah nu beunghar bukan nah sih teh makan buuk dawa hubunganana sih teh dawa hadewa buukan aja jembatan untuk sia juga pager untuk aing juga pager cenah heueuh nya heueuh ya ajik geus cicing lan cicing nanda teh lompatan teh tadi ge cicing maksud aing teh jempe jempe mun ti tadi jempe kitu da abdi mah jelemana nurut lamun cek denungan jempe jep abdi mah tara ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe teh hayo we sagala diomongkeun abdi mah moal lamun cek denungan jempe jep sungut teh kawas dikaput tara ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe teh sagala diomongkeun pribadi diomongkeun hutang diomongkeun abdi mah sia nu gandeng aya nu camprang wae sia teh tapi kita daek reureuh kitu sia sungut teh ai karena diberi sungut aja jempe wae mah ongko dicarekan aing teh ongko ditajempe tapi dicarekan wae sia gandeng nya ganang kene Gusti jeung abdi mah launan coba eta kegunungan jurig teh sia nya bawaanana jurig dununganana genderuwo kasaha sia nyebut genderuwo teh hah kasaha nyebut genderuwo teh kepret sia ku aing nya ditakis ngalawan ka aing sanes ngalawan adi kepret teh nyeri nya ditakis malik-malikeun sia ngomong teh tadi balikeun mah tutung aduh aing cing sabar tuh lah bener-bener teuing lamun deukeut didangor ku aing untung jauh meni mulai eleh ngomong teh sia teh belengug aing mah jeung debatan eleh omong leuwih ada ngajual imah aing mah kararayang teuing eleh omong ku sia geus aya naon ieu teh Gusti teu aya naon-naon lain ka sia setan ngajedog goblok ka aing ngajedog bal paek ngomong sia ngomong sok sia ngomong sok anjing ngomong anjing ngomong wae sia botak sok sia dukul ngomong ka inya kaduhung ka dieu aing sok ngomong sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. anjing sia teh geus kaliwat goblok teh ya ditah ngomong mah sia mah ngaco sudah ya pangda dikumpulkeun teh kaula ya perlu nya ya perlu kenal dikumpulkeun mah perlu mangariung teu pupugu nyaeta kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyaeta nagara urang kiwari diranjah nyaeta ku bangsa manusia anjir alah kaget mulnya diranjah ku bangsa manusia Gusti wayahna eta jelema teh aya 5an belah mana Gusti nyaeta di wewengkon mungku pawenang anu dililihan ku urang tewak ku sadayana abdi nu pangheulana siapkeun para pasukan kabeh sabab ieu jelema lain bantrak-bantrakeun apa anu ngaran Bandung Banawasa nya terang eleh ku eta jelema Bandung Banawasa teh eleh Gusti wayahna kabeh jadi waro lemong dina waktu ayeuna gerak caring cing pageuh kancing caring cet pageuh iket
gerakan sakabena Abdi pada ngiring Gusti tenang abdi nu bakal ayeuna bejaan batur-batur maneh abdi bakal diketrukeun pangarti Gusti bejaan dulur-dulur sae mangga Gusti mangga ya aing nu ngomong ingkah jing denger kitu sia ngomong deh bener teuing Kesrek ngomongna teh. janten ieu teh eta teh hayam turunul bejana teh hayam turunul bener wayahna urang kepung wakul bae wangap sae mangga sabab penjaga di wewengkon mungku pawenang oge geus aya si Maruta jeung Maruti sae mangga ayo ini saya mangga Gusti Naon kumaha? enggak burinya kana mata mun aing mah nying sia anu ngadupa ka aing sia anu ngamak balagung teh weh tolong samirawas naon sia eta teh dunungan belegug nyaho aing ge nah tuh kadunungan teh meuni kitu campelak nah ari dunungan salah rek diantep nah ari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamak nah ieu hukum teh gunana kanu sangsara wungkul nah hukum teh gunana kanu tagablak wungkul bangsat hayam dipayahan bangsat motor dikuaing sia payahan bangsat duit negara dirarantep anjing sia kabeh teh tong dikaprokan aing balik capati batur teh ngadukung teu hararayang teuing belegug batur mainan yang ngadukungan hayang jadi kepala daerah mana teh hayang jadi kepala daerah teu hararayang teuing belegug sama sia nu belegug nah dengekeun santon Dengekeun si Citro. lamun aing nyalonkeun kepala daerah heeh baik pikirku sia naon rek saha nu milihna ka aing tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aya ge milih nu gelo mina-mina teuing eta ge meunang ngamandian heula mina-mina teuing naon sia meurepan dagur ku aing nah saha nu meurepan goblok da katempo ku aing mah boga indra ketujuh keenam leuwih aing mah minum teu meurepan deui naon nu meurepan saha hah da aing make spion mina-mina teuing tah kitu ngajar dong sia teh si anjing make spion cenah ayo ini ciri ayo Padang Raya ngalet keinget banalet kemat-kematnya tang pindang aletannya eta ye pardenawa anu bakal ngajuk-juk mungkul pawenang hayu batur Dara mangmang sadayana aya pangesto ulah nuhun ari dara mangmang mah dupi salira dama walah beres bade angkat ka mana yo bade ka munggul pawenang walah dupi maksana kula bejana aya jelema nu ngaruksak
Benteng Negara Amartapura. Oh gitu? Iya. Allah. Rek dicangkalak ku aing. Adang tuh mah. Di Kampung Pasung itu nya. Semuhun pula. RT hiji RW hiji Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Ku apukana pangeresana Bapak Lurah Syuhwan Irwan SPDI, Bapak Kades Karanghegar, miwah Ibu Oda Siti Syaudah, dina raraga tasyakur bin nikmah ngahibur warga masyarakat Desa Karanghegar. Luar biasa kaprok kanggo Bapak Lurah. Anu luar biasa ieu Bapak Lurah ngahibur masyarakat di dieu. Mudah-mudahan kasayanana cing janten jaminan di yaumil akhir. Amin. Ada pamimpin mengawangun masyarakat lain infrastruktur wungkul, tapi membahagiakan masyarakat oge eta salah sawios hiji nyaeta ngeuyeuk deuyeuh ngolah nagara. Hartosna ngurus lemur oge lain ngan saukur infrastruktur, tapi kebahagiaan masyarakat oge diurus ku Bapak Lurah. Mudah-mudahan Bapak Lurah sehat, panjang yuswa, panjang jabatanana. Amin. Sok pananjeunna teh sababaraha sasi deui nya bade rengse. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan ku masyarakat dina pangwangunanana anu atos anu apami anu teu acan beres nyawayana kedah dibereskeun deui ku palurahnya. Tahun ayeuna tahun payun bereskeun deui. Urang ku sadayana kudu kompak ngadukung pangeresana Bapak Lurah Syuhwan Irwan SPDI. Amin ya robbal alamin. Atau tepang sareng Bapak Bapak AA Ilham Sirajuddin Akbar, si Kasep si ganteng luar biasa putrana Bapak Lurah. Atau Neng Elvira Maharani, Bapak Sekdes Tarlan Bintara, Bos Eka ti PT Kreasi Jaya aya, apana Parid Arjuna Ireng, Bos Dayat Sultan Karonyi aya, Bos Haji Dedi Lemang, apana Iman, Bapak Haji Acu Beka, Ayah Patih Piking Cikeas aya, Polda Jabar, Bapak Haji Darpin, Bapak Kamad, Bapak Karta, atau para kadus Desa Karanghegar, atau Bapak Didi Ketua BPD, Bapak Wayan Ketua LPM, Haji Mirta, Bapak Icep Saipudin, anak-anak Piking Cikeas Araraya, Wauto Purwadadi aya, Bapak Elan Haji Enang Baraya Walau Cikaum, Baraya Buris Lewa Cikaum, Mang Rodin Bibilitik Mamah Parid, Atapid Adapong Asarmoy, Adebrong, Baraya Ujung Maruta aya, Pak Guru Ahmad sareng reng-rengan, Abah Ogut sareng reng-rengan Tika Wali Kosyami, atuh ti Ujung Maruta oge aya. Seueur sadaya nanya Ari Mang Bisma selalu di hati aya. Alhamdulillah. Tebih-tebih ti mamanukan deuleu luar biasa. Ibu Hajah Maya, Bapak Haji Herman Sate Marangi, Bapak RT Ayim Teh Imas ti Kosar, Bapak Haji Iban miwah Ibu Hajah Iti ti Kosar. Ieu mah kantos nabeuhnya Bapak Haji Iban, nuhun. Bapak RW Linda Syawangan, Balad Astra Jingga 07 Tampolong, Bapak Guru Yani Cigedang Kuningan aya, Kang Herdi Burkolot, Dalang Cilik Karnata Sunandar,
putrana Kang Dadang ti Wanasari baheula lamanya. Samuhun. Oh, sok tuluykeun luar biasa. Kang Deden Odon, miwa Ibu Haja Imah Cidadap. Wabogel Cidadap aya. Aya ka dieu nguruj. Bapak Dansek Sauyunan Kalijati. Bos Endi aya. Di Bandung, Bos Usman Jagal. Bapak Mala Sauyunan. Bos Apep Wargi Saluyu Abah Domba Cidadap. Ariko Bah Kodar Cicadas Karawang. Aya hadir. Bapak Haji Dendi TKBB ieu Bapak Haji Asep Ceko Pertamina. Bapak Haji Mita Kadalangan. Kidalang Anom Dalang Widodo Jaya Kusuma aya. Alhamdulillah ye Kidalang Dodo luar biasa kasep. Bageri mah budak teh. Pinter di. Buru-buru beger kasep. Segala bisa. Atuh baraya Ngampar Jawa Barat aya. Bapak Haji Saprol anu kamari ulang tahun happy birthday. HBD sehat panjang yuswa Pak Haji Saprol. Amin. Sareng Umi Queen Wajabri gua Saklik Neng Enja Kang Herdi Waki Syukur Adel Ugay aya. Tidawan Subang Aki Jaya aya. Aya wae teh si Aki dah. Jag-jag wae Aki luar biasa. Can kawin deui iki? Acan? Aduh, lebar ki. Kadewe Mintarsa wae ki me disiksa. Atuh kadede Tile, Ki Misna, Ki Enting, Ki Cuwo, Ki Kosim, Ki Pendi, Ki Silpi, Esapi, Ki Warman, aki-aki wungkul mah ya. Mama Rum. Atuh Tilengkong Subang Abah Minta. Nenek Rumi, Mang Dadang, Darus, Teh Cucu, Teh Hati, Ti Tanjung Rasa, Wakil Eko, Pak Amas, Pak Atang, Pak Yaya, Pak Ule, Pak Ohan, Sinar Balebat, Babet Ardi, aya. Mamah Nung, Hadir. Wah Haji Soekarna, Mamah Charles, Charles, aing ngencar, aing Charles, Mang Edri, Mang Ubed, Wakusna, Titirta Mulia, Karawang, aya. Bu Sumi, Pak Ata, Bah Omon, Bah Ono, Bah Anam, Barea Goler Panjalin aya. Bos Nunu Saparakanca, GSBS Cikarang, Bos Datuk Saparakanca, keluarga Badranaya aya. Kang Baim ATC Son, Pak Edi Kades, Bos Apung Jaya, Ayah Jian, Haji Guru Taslim, Haji Dede HKP Tenda, Bos Robi, Bos Gemoy, Haji Udin Gokik, Haji Gempur GSBS, Bos Pajar Ahad Jaya aya. Dunungan uing itu mah. Pak Omin Jaya Manco anu bade nganaon? Anu bade saha teh? Pak Omin Jaya. Mang Rahmat Wiguna oge aya. Alhamdulillah. Oh. Pak Omin Jaya anu bade nabeuh dua dalang, Cep Rapli jeung Cep Kanha duet. Luar biasa engke manco di payun saurnanya. Alhamdulillah. Oke anu na YouTube Akang. Adunda YouTube sabaraina? 8.400 mata memandangnya. Luar biasa. Pak Haji Cacuk Garut oge manco dulu. Luar biasa. Atuh khususon Abah Didu wala-wala si ganteng kalem. Saparakanca hatur nuhun. Ketua Obrog si Bager sadunya. Mudah-mudahan sadayana sararehatnya. Atuh urang ngadua mudah-mudahan pangaresana Bapak Lurah Suh
Wan Irwan SPDI cing sehat panjang yuswana atau panjang jabatanana mudah-mudahan urang duakeun kurang sadayananya tiawit Bapak Lurah masyarakat di dieu nu nongton nu ditongton nu icalan sadayanakum jadi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo Mangga wilujeng pula. Nagara sirna jajang jasana para pahlawan. awas Sok atuh mangga kaja kana teman. Ikhlas ridho ibirasa. Abang datang ada yang apa? Meninggal wayang sawengi nu saya awon kasaksi nu saya awon kasaksi mun ngemutan nu saya ti kurang tangkos kaharti wayang teh ngandung kelambang manusia nu kumaha ayo euy dan anu buaya tangtu loba gogodan tapi niat kudu kebal ku gogodan ulah ebal lenca barang ditawan bagja dengan di bageran sangkan ulah kahujanan sangkan ulah kaedanan lah Pak Haji Kodar Cicadas Karawang. gumelar di pawanangan kedah ngejadi pantrangan Pak Haji Kodar Cicadas Karawang kedah ngajadi pantrangan ulah nyieun kawonan sabab teu widi pangeran sabab teu widi pangeran nyangakeun kanggo kapangersana apajar tangulun kula ngupat si muat ke batur ariko Cicadas Karawang kalakuan nu teu jujur samemeh ngupat mitutur pekriksa badan sakujur pekriksa mah Kang Rahmat Wiguna pekriksa badan sakujur Kadang anu mulia tangtu loba gogodana balad astrat jingga 07 tampolo tangtu loba gogodana ari tapi ari kedah kebat geningan daulah hebat mun urang manggung di Subang ganas lekenan bari ngaraya tiginan dengan karma tiginan
boga rasa ieu aing Bapak Lurah sahuang anu bageus kudu boga rasa he Mami Asi jeung Dipi Asi Ibu Lurah anu bageus Lugi napin ka bagjan janten ku pangajen diri Bapak hajat Ibu hajat kapayun heula poma singlar gawonan tebihana mana Pak hajat Ibu hajat tebihan panyerewedana oyong tepang sarang bos saprol Umi Queen anu bager kapayun heula anu atos ulang tahun kapayun ada sing deketan Idolang Widodo Kidalang Widodo anu bager kadieu dikodok heula bayar laguana eta kumaha dieu mah lamun teu mandi mata hujan babanjiran Kang Bisma selalu di hati bayar laguna bangsa sorangan ayah pati piking cikeas anu bager kapayunan ayah pati anu bager anu nyaah Kapolda Jabar nyanggakeun hiburan kumadi mah lamun teu mandi mata hujan babanjiran Bos Haji Dayat Koranji anu bager eta kumadi mah Ibu Hajah Maya Sate Maranggi Pak Haji Heraman anu nyaah Pak Haji Robi Ibu Haji Robi anu bager Sar Kapayun Bang Darto Erwelinda Aberli Anasam 07 Tampung sangajam ditulat tali Pak Haji Asep Ceko Pratamina Bangkapa jangareuyana Pak Haji Udin Goki sanajan diguntagang Timul Saraja Anjeuna Bos Pajar Ahajaya anu bager moal Warga Sukrama Sawangan Daging Anjeuna wong perang mah sarang malati Pak Wakil Unari Mandelema api aja anu bager di Canak Telem api aja walaweleu api aja Kang Dadang Warnasari anu bager teh Asi Warnasari api aja anu bager nyangakeun kasadayana Kang Rahmat Wiguna baraya ngampar kumadi lamun teu mandi mata hujan apa hajat da babanjiran kumaha lamun teu jadi mata edan pipikiran mata edan pipikiran layeng-layeng geuningan gedong dhuwur kali samung pakulingan ya sepi pepetetan sami murag
lan jeruk manis Banglus lampahipun ieu dadun wacana miwat Dewi Mintarsa anu sewang-sewang kagungan pancennya tapi ngagagalkeun manusia anu ngababad leuweung anu kiwari ieu nagara Amarta karanya ku bangsa manusia itu jaring carita serius nyata di wewengkon mungkul pawenar daya sanes ieu nyata Raden Bima anu katelah hayam turunul ku urang-urang nagara Amarta ku leuweung Amer anu kiwari nuju ngababad alas Amer nyaeta janji ka Kurawa pikeun gentosna nagara Astinapura saparantosna Bima ngababad mitumeyan dugi ka sagarupa kajadian anu tumiba ka Raden Bima seueur kaahengan teh awit penak sareng hiji jalma anu ngaran Bandung Banawasa anu memang ieu Bandung Banawasa teh hiji dewa anu dikutuk ku para dewa dihukum di ieu leuweung parantos ratusan tahun ayana kiwari parantos bebas di pandangan Raden Bima malahan Raden Bima nyata kenging hadiah hiji gada nu katelah gada rujakolo atuh ye Bima kiwari nuju rineh kaayana di mangsa bade ngawitan deui ngababad alas Amer lalu mampah Raden Bima teuneng ludeng hanteuringrang dina mangsa ngajalankeun dharmana cumpon kana janjinya tapikeun ngababad ieu alas Amer lalu mampah Raden Bima tina gendengane pun Barlen Sarogan Kanca Salamatunya heran negara katut asina lagi sepasi geus payah diremukkeun sadayana mugi Gusti ngaganya nyalametkeun sadayana jongjonan teuing salira kedah di hati sarasuk ditukeun mata kula kadangmu aya harga mun urang teu jang-jang
rupa-rupa kejadian anu tumiba ka aing dina mangsa aing ngababat ieu leuweung. Leres ulah. Paingan cek beja ieu leuweung teh lain leuweung samanea. Semuhun. Leuweung gonggong simak gonggong cek beja loba dedemit memang kaalaman ku aing. Leres. Karasa maruring kak bulu punuk dina mangsa aing mitemeyan ngababat ieu leuweung. Leres ulah. Cikeneh aing pangi jeung hiji jelema ngaranna Bandung Banawasa. Kasaktianana luar biasa aing diangkat ku leungeun sabeula. Leres eta juragan ageung wah. Jeung jerikan batu Wah, nya araraneh teh. anu eta batu bejana